warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Hadirin kaum muslimin sadayana anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Ieu pangaosan diayakeun dina raragama pabulan Ramadan. Tapi kagunaanana sanes bekal Ramadan wungkul, bekal kanggo salalamina. Dauhan Allah dina Al-Qur'an nu dibaca bieu dina surat Al-Balad, saestuna ku kami teh geus dituduhkeun dua jalan anu lempeng tur badag. Cik Allah tangtuna ge saha bae jalma nu boga karep hayang papangejeung bagja dunya akhirat beral gerang ngaraliwat kana dua jalan anu lempeng teh bari gede. Tapi sakitu ku kami geus dituduhkeun dua jalan lempeng lempanganeun manusia nu hayang bagja dunya akhirat teh dina kanyataanna mah falak tahamal aqabah. Saeutik pisan nu daek ngaliwat ka dinya, lain teu percaya kana gedena, lain teu kabita ku lempengna, dumeh ieu jalan teh aqabah nanjak. Lengkapna ayat mah malah Allah teu pikananya. Da biasa Allah mah di mana aya persoalan anu penting dina eta ayat sok diselapan ku pertanyaan wa ma adraka mal aqabah. Naon dua jalan lempeng badag tapi nanjak teh di antawisna bae saur nu maha suci fakku raqabah. Sakitu geus dituduhkeun dua jalan anu lempeng bari gede tapi dina kanyataanna mah hese neangan jelema nu daek ngaliwat ka dinya. Falak tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Naon atuh dua jalan anu lempeng gede tapi nanjak teh dangukeun gusadayana di antawisna bae fakku raqabah. Ari harfiah nama harti fakku raqabah teh ngabebaskeun abid. Ari abid teh jelema persis kara urang runggunuk nama ngan martabatna leuwih hina tinimbang embe. Ari hirupna abid teh baheula memeh Islam lahir, memeh Kangjeng Nabi dilantik jadi utusan Allah. Sabada Islam lahir hiji-hiji ku Nabi dimerdekakeun, ku Sayyidina Abu Bakar dimerdekakeun. Malah tepika jadi ibadah badag ngamerdekakeun abid teh. Tapang walerkeun kasadayana loba jelema nu can nyahoun Islam, majar teh urang Islam ngokojoan perabidan. Ngokojoan perbudakan. Pangwalerkeun kudu geus ngaos di dieu lain Islam nu ngokojoan perabidan tapi urang jahiliyah baheula, malah justru sabada lahir Islam eta abid teh hiji-hiji ku Islam dimerdekakeun. Di antawisna teh sa abid teh nyaeta nu munggaran nyuarakeun adzan teh Sayyidina Bilal. Adina wengi ieu simkuring rek nyoba-nyoba ngabahas fakku raqabah, nyaeta ngabebaskeun abid. Ari abid nama zaman kiwari geus teu aya kantun dongengna wungkul. Tapi ari bibit jeung hakikat nama satut modalna kira-kira masih kene aya. Malah kasimkuring aya nu nanya, nu negor naon maksudna Pagojali nyaritakeun abid, da abidna ge geus eueuh di kieuna. Cek simkuring perabidan teh ekuivalen. Bahasa dengan nama sajajar, sarupa jeung penjajahan. Lamun perabidan geus eueuh urang coba-coba nyaritakeun penjajahan
Sabab mulia jeung teu mulyana jelema teh iwalti ngabersihkeun diri tina tingkah laku perbudakan jeung penjajahan. Ulah daek diperbudak jeung ulah daek memperbudak. Cenada penjajahan ge geus eueuh Inggris geus balik walana geus mulang. Kusim kuring dijawab deui kantenan we ari penjajahan nu ngarunggunuk mah geus eueuh di kieuna. Tapi ari modal nama aya keneh nyangsang tinggalin dina hate sararea. Naon nu nyangsang tinggalin dina hate sararea teh? Taya kajaba iwalti hawa nafsu. Dah hakikat nama walana jeung Inggris baheula ngajajah negara urang ge nu jadi sabab pokok mamaranehana mangeran kana hawa nafsuna. Hirupna teh nuturkeun pangajak hawa nafsuna tepi ka martabat batur aya dina dampal suku manehanana. Kusabab kitu atuh urang hartikeun we heulaanan dina maksud nu ayeuna yen fakur raqabah keur urang ayeuna mah urang ngabebaskeun diri urang sadaya tina perbudakan hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin, ari hawa nafsu ngabogaan watak nu mandiri. Hawa nafsu mah taya bedana lir ibarat kapuk nu ngapung ka tebak angin. Lamun angin datang hawa nafsu hiber kaluhur saluhur luhurna ngan lamun angin eureun kapuk pan turun ka handap. Cara kapuk datang angin kapuk hiber angin eureun kapuk turun. Di mana usum kapuk turun tara pilih bulu tu panca kaki sahabai nu balangah dikeunaan diuntupan. Kiai ngalangkung mun balangah kapuk tembungeun nyengkle dina sorban kiai. Jenderal ngaliwat kapuk teu sieunneun ditangkep nyengkle dina tak-tak jenderal mun jenderalna balangah komo kopral. Mayit digotong ka kuburan dek di ruang kapuk teu watireun ngeuneuk-ngeuneuk bujal mayit. Sahabai nu balangah kaentupan ku kapuk turun. Eta ciri nu mandiri hawa nafsu teh teu pilih bulu teu panca kaki sahabai bisa kaentupan. Nu mawi ku pangeran tepi ka dititip-titip ge awas hawa nafsu teh Allah. Malah cek nunanya kasim kuring lamun kitu sahabae pegojali nu sok diuntupan diperbudak jeung dijajah ku hawa nafsu teh teu panca kaki teu pilih bulu tinu beunghar tepi ka nu miskin. Nah osok aya nu beunghar ditumpakan ku hawa nafsuna lain osok pangminungna. Naon rugina lamun nu beunghar ditumpakan ku hawa nafsuna rugi 12 kali. Kapan mata hayang beunghar ge hayang bunga dunya, hayang bunga jeung akhirat mun beungharna muslim jeung mukmin. Mata rezeki dikumpul-kumpul teh hayang senang di dunya jeung di akhirat. Tah lamun beunghar geus ditumpakan ku hawa nafsu, wayahna boro-boro ngarep kauntungan di akhirat jaga, di alam dunya ge moal kapanggih. Teu tulus bungahna teh. Sabab kaburu ti soledat nincak kangkang cau kabeungharan nu ditumpakan ku hawa nafsu mah. Mun seud nu beunghar hayang bunga dunya jeung akhirat babari ka bina-bina fakur raqabah paseaan heula hawa nafsuna ulah tepikeun kanumpakan kana rezeki nu dipibanda ku nu beunghar. Hiji tah. Nu kadua, lamun nu beunghar mungkin, ari mungkin teh bisa jadi osok, bisa jadi tara. Lamun nu beunghar mungkin dijajah ku hawa nafsu, ceuk nu nanya kumaha ari nu miskin osok dijajah ku hawa nafsu pangseringna. Naon rugina? Cilaka 7 likur kali ieu mah. Rezeki teu pati aya, ieu ragap teu aya, bari di dunya teu papanggih jeung bunga. Nah nu miskin bisa bunga di alam dunya kan tenan we. Da bunga marata keur ka sararea. Kunaon ari nu miskin ngalaka bungahna penuh rezeki? Ku kamiskinanana da miskin ge alat keneh keur ngalaka bungahan. Asal tabah sabar jeung tawakal sanajan rezekina lieu eueuh ragap teu aya ge pasti bunga. Tah lamun nu miskin geus ditumpakan ku hawa nafsu mah moal tulus bungahna teh. Kaburu ti soledat nincak kangkang teu kamiskinan nu ditumpakan ku hawa nafsu. Mun miskin hayang bunga gampang fakur raqabah bebaskeun kamiskinanana ulah
diperbudak, ditumpahkan jeung diperabid ku hawa nafsu. 2. Tilu, lamun nu beunghar jeung nu miskin mungkin dijajah ku hawa nafsu, ceuk nu nanya kumari jelema pinter osok dijajah ku hawa nafsu. Pangminengna sabab hawa nafsu teu isina nempo ilmu nu pinter. Naon rugina lamun nu pinter dijajah ku hawa nafsu? Hadirin kaum muslimin, sing uninga ari ilmu teh tugasna lir ibarat lampu, keurnyangan dirina jeung keurnyangan batur. Tah nu gede ilmu teh moal tulus, ilmuna teh boro-boro nyaangan batur, dirina ge moal kacaangan. Mun seug ilmuna ditumpahkan ku hawa nafsu. Lamun jadi jelema pinter hayang bunga babari fakku raqabah, bebaskeun heula ilmuna, ulah diperabid, ulah diperbudak, jeung ulah ditumpahkan ku hawa nafsu. 3. 4. Lamun nu beunghar nu miskin nu pinter sok dijajah ku hawa nafsu, kumaha Pak Ghazali? Ari jelema bodoh sok dijajah ku hawa nafsu, panggetolna. Naon rugina? Wacilaka ieu mah. Ilmu teu pati aya, rezeki teu nyampurkeun, atuh bungah teh kabina-bina tarik lumpatna ninggalkeun jelema bodoh. Nah ari nu bodoh bisa bungah di alam dunya, sakali deui bungah mah keur kasararea, kan tenan we bisa mah. Asal eta nu bodohna teh alewoh. Tamual tulus alewohna teh. Naon sabab? Kaburu ti soledat nincak kangkang jauh kabodohan nu ditumpahkan ku hawa nafsuna. Mun diparengkeun jadi jelema bodoh hayang bunga babari fakku raqabah, bebaskeun heula kabodohanana, ulah ditumpahkan ku hawa nafsu. Pan meureun pahili kadituna mah lain bodoh alewoh, lamun ditumpahkan ku hawa nafsu menjadi bodoh katotoloyo. Ilmu teu pati aya, nanyakeun era, dituduhkeun teu pati hayang, mapatahan batur eueuh bikeunana, ngan sirah siga balon ngabeukeuhan unggal poe. Di mana campur jeung jelema ngarti teh cungak-cingek pura-pura ngarti, padahal di mana ditanya teu ngarti naon-naon, pan ditajong 16 kali. Kade ulah embung nanyakeun, boro-boro urang nabi nanyakeun ka Jibril jeung ka sahabatna mun teu uningan. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Segala perkara teh tanyakeun ka ahlina, lamun anjeun rumasa teu nyaho. Kabeh si horeng geningan ibu, nu beunghar, nu miskin, nu pinter jeung nu bodoh mungkin dijajah. Kumaha ari nu nyekel kakawasaan osok dihenteupan ku hawa nafsu, kan tenan we. Naon rugina? Cilaka tah mah. Jaba cilaka dirina teh nyilakakeun batur, pan kakawasaan teh keur mimpin batur. Ngarah naon? Ngarah ngatur bari adil, tah moal tulus adilna teh. Sabab kaburu ti soledat nincak cangkang cau kakawasaan nu ditumpahkan ku hawa nafsuna. Mun nu kawasa hayang adil babari fakku raqabah, bebaskeun kakawasaanana tina perbudakan hawa nafsu. Nya iwal ti kadinya urang mah tu ngabebaskeun abid geus eueuh sesana ayeuna. Nyingkirkeun penjajahan da mana runggunukna, iwal ti modalna nu kudu disikat teh. Naon tah? Hawa nafsu. Itu waingan ku Allah tapi ka disebutkeun dina Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, cek Allah geus nyaho maneh geus nempo dawuhan Allah jelema nu mangeran kana hawa nafsuna, nu hirupna nuturkeun pituduh hawa nafsuna, geus nyaho balukarna di alam dunya komo di akhirat. Tapi ka pertanyaan ti Allah nabi, cilaka mun hawa nafsu jadi pangeran, hirupna nuturkeun kana hawa nafsu. Kanu dikapayunkeun ku simkuring bieu teh bisa jadi kaum muslimin percaya, bisa jadi teu percaya. Da buku karek dongeng jeung kira-kira meureunnya lamun teu dibuktikeun mah hese percayana. Komo ari ngaji di kota mun aya mubalik ngaji ngadongengkeun naon bae tapi teu aya buktina, eta teh ku budak mora mah disebutna teu ilmiah. Cek budak mora ayeuna mah teu da sagala pan kudu ilmiah bae. Artina ilmiah teh kudu kaharti ku akal.
Jadi kota mamun payunan barudak orang nyeritakeun yen engke teh tas paeh teh bakal hirup deui teu percaya indah teh. Ari can ngajaran paeh mah. Kudu dicoba bae ayeuna mah. Mun cuk urang teh teh uyah teh asin teu percaya ari can diletak mah. Atawa cuk ibu teh tanya teh anak abdi teh parawan teu percaya ari can dicoba mah. Nu matak loba percobaan parawan ge ayeuna teh. Di kota mah duka hari dia teu ngaji kitu di kitu moal di dia moal insyaallah ayeuna mah ditantang ku Allah geus nyaho aranjeun kabeh jelema nu titajong lantaran mangeran kana hawa nafsuna teu ka kitu kusim kuring diborehkeun bieu nu beunghar teu tulus bungahna nu miskinnya kitu deui nu bodoh jeung nu pinter sarua cilakana mun mangeran kana hawa nafsu. Sakapaksa atuh ayeuna mah urang buktikeun Bandungan kusadayana bukti ya jelema-jelema nu mangeran kana hawa nafsuna boro-boro miskin beunghar ge teu tulus bungahna urang buktikeun ya di mana Pak Gojali buktina na aya jelema nu beunghar teu tulus bungahna nu miskin nu bodoh jeung nu pinter teu tulus bungahna lantaran diperbudak ku hawa nafsu sanes aya seueur di mana di Cimini geura ieu saha jelemana da Agung Pangampura ibu teu wantun pribados nuduhkeunana na aya mau balik sieun lain sieun ngajenan kana watekna sanes urang Cimini sanes urang Cimahi ngungkul watek urang timur pada umumna khususna urang Indonesia alus perasaan cara awewe ari nu alus perasaan teh gampang katoel ati gampang kasiku di mana kasiku sok gampang cudekan anu geus kasiku mah kasiku ati boro-boro perkara anu salah nu bener ge sok jadi salah gerapek bapak menegur pamajikan teu make ukuran ngajangilep panghadena teh cimata bijil goreng patutna mah bisa minta dianterkeun ka lebe Numawi hampura simkuring teu bisa ngabuktikeun ku contoh-contoh di dieu urang contohkeun wae urang Nagara Batur urang buktikeun nah ari urang Nagara Batur karena ati teu gampang kasinggung sarua ari gampang kasinggungna mah ngan ngarah teu kadengieun we nomor hijina mah mangama urang buktikeun nu beunghar teu tulus bungahna pribados kapungkur kungsi minta ke negeri dengan gok weh di hiji tempat amprok jeung hiji profesor ditanya kusim kuring jeung dek profesor teh aya naon maksud bet aya di dieu tas di mana rek ka mana manehanana ngajawab kuring teh dina raraga ngurilingan alam dunya kusim kuring diheureuyan jeung teh nama ke dikurilingan na teu nyaho legana cek manehanana kuring teh ditugaskeun ku konferensi di negeri kuring sabab anyar-anyar ieu tas diayakeun konferensi kemanusiaan ari nu jadi sabab bangsa kuring ayeuna keur kaeuntepan ku panyakit nu susah diubaranana nyaeta panyakit tegang urat saraf teh naon rugina ari urat saraf manteng manehna ngajawab nyaeta balukarna teh teu bisa sare ti peuting buncelik ti beurang molotot angin lamun hayang sare kudu dibantuan ku ubar ari ngadahar ubar terus-terusan teh kapan lain jadi ubar malah jadi penyakit nya kapaksa diayakeun konferensi ku konferensi ditugaskeun kuring supaya neangan ubar teh eta tepi ka konferensi kitu tina masalah penyakit teu bisa sare da galibna di negeri kuring mah nu hese sare teh jelema nu gede teh susahna anak pinter rek diasupkeun ka sakola duit eueuh pan hese sare urang kampung sawah boga mayar bimas hese pan hese sare boga anak geus 30 tahun umurna teu goreng-goreng teh tapi cenah anu salololatan nyamperkeun pan hese sare cing teh ari urang Amerika jelema teh sarusah kabeh ku manehanana dijawab ceuk manehanana da di lemur kuring mah eueuh bangsa cau cukup dahar cukup pangan cedena atuh make teu bisa sare aya sabar urang eta teh jeung naon sababna manehna ngajawab di lemur kuring teh jelema keur tamplok
bacoteun bahasa Sunda baheula mah. Gede teuing tanagana dipake ngorehan kahirupan jeung kasenangan alam dunya, poho teuing dina kahirupan keur mudag-mudag kauntungan akhirat. Tanaga teh ngorehan rejeki we beurang jeung peuting teh. Malah mun loba teh nyaritakeun agama teh dianggap ngahalangan kana rejeki nu dek dipimilih. Tong minang teuing nyaritakeun agama nu penting mah hakaneun we. Bungkus kulit eusi peujit jeung sarang kasih eta. Yang eta ya sabaraha urang jelema nu teu bisa sare cenah saeutik dina tahun 70 mah teuing benar teuing dengan ngobrol we simpuring dina tahun 70 mah anu katalungtik teh karek aya 7 juta jelema nu teu bisa sare kegena teh diubaran beak dengkak malah tapi namahan lain cager kalah namahan dina tahun 75 mah kahitung aya 13 juta jelema kadieunnakeun mah ditaluntik deui jadi 18 juta jelema sing eta profesor tepi ka nyaho jelema teu sararena diintip unggal nu kerek cenah ulah nyangka kitu pan kuring teh profesor teh babari ka cida keur naluntik nu teu sare mah. Di Amerika di sekali waktu diayakeun rahasia serentak terhadap apotek-apotek. Rot apotek dirahsia. Ternyata apotek di seluruh Amerika dina waktu harita tahun 70 dina sapeutingna meakeun obat tidur nu ngaranna Luminal teh, nu Valium teh, nu Librium teh dina sapeuting tahun 70 beak 7 juta tablet. Dina tahun 75 beak 13 juta tablet kadieunnakeun mah tepi ka beak sapeuting 18 juta tablet piraku ari dipikeun kawalungan mah iwal ti didalahan dumasar kana hasil panaluntikan dianggap berbahaya atuh kapaksa nu palinter ngayakeun konferensi kumaha ngungkulan eta kejadian kasimpulan konferensi iwal teh kudu diubaran ceuk manehanana kuring nu ditugaskeunana malah mun aya waktu bari duitnya sama dek terus ke Indonesia ente nanya ubar ke Indonesia itu kaliru mah nyari jawer kotok mah jeung panglai jari ngao teu kudu meuli di lemur kuring da biasana jelema nu baroga duit di lemur kuring ari dek neangan obat nu mujarab mah sok ka negeri anjeun ari ieu anjeun dek ngala obat ka lemur kuring nya teu kaliru mah cek manehanana da kuring mah lain dek neangan ubar lahir tapi rek neangan ubar batin da eta panyakit teh nyokok jeung ngamuara tina pasualan eusi hate intena make nyahobutan batin na di lemur anjeun eueuh kabatinan cenah gerejek di lemur kuring ge kabatinan ngan dipeke ubar teh teu daekeun mampu nya kuring maca dina buku karangan ulama Indonesia tadi dieu nya pentingna tablet teh nya rek tulisan, rek tulisan, rek kaset, rek radio. Si horeng aya nu maca di negeri batur tina buku karangan ulama Indonesia nu geus ditarjamakeun kana bahasa Inggris. Dina eta buku ditetelakeun ubar susah, ubar bungah, ubar beunghar, ubar miskin, ubar hirup jeung ubar paeh taya kajaba iwal ti salat. Tah kuring teh dek datang ke Indonesia dek survei tentang salat dek naliti salat lamun di Indonesia loba salat kuring rek ngaimpor salat ke Amerika keur ubar kontan harita kucing kuring disentak jeung silaing marajeun salat keur ubar ada rencangan Noel kasim kuring cenah ulah kitu Pak Gojali bisi kahartieun cenah nu mata ku bahasa Sunda ge ngarah teu ngartieun. Cenah boting eta teh profesor bisi nyahoeun kana hate Pak Gojali cenah boro-boro profesor nabi ge teu nyahoeun kana hate jelema ari teu dibere nyaho ku pangeran mah. Cenah majeurna we Pak Gojali eta mah atuh dek nyen ubar ku salat ge da kandi sunatan-sunatan acan. Kapan Pak Gojali ge minum nyen ubar ku salat teh daerah kami nyen ubar ku salat cenah geus sok beto tahajud jeung salat duha hari hutangna keur gede mah cing teh ari nya mah nya pan dieu ge kitu lin
Asarapat ka pangeran teh ari keur kesusahna gede mah. Coplok we susahna, boro-boro duha jeung tahajud lohor ge miape ka injuna. Loba tabu rezeki bro di juru bro dipantok mun nini angkat ke luar negerinya nini ya entong mau ke jengjor ke Amerika ke Eropa mun teh kana ka negara deukeut ka Singapura dah beak umur mun neangan genteng di Singapura imah beton kabeh para naik imahna ge 70 tingkat 15 tingkat lain cara di Cimini segede peureup teu pati aya bangsat sepeda jeung bangsat sepatu teh. Rezeki mah bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah tapi hirup nate lain bunga kala kasusan mata krabeng ge ka dieu geuningan loba nu make carana rubah grabing nya sok dikarunukan ku budak urang geuning nya marukan eta teh kitu teh pantos berhenti urang bunga aja ka dieu teh ngabebaskeun hate hayang bunga tapi teu bunga wae nu jadi sababna teh naon teh nyamun sumber bunga marukan lain dina kariduan Gusti Allah marukan bunga teh aya dina duit dina ilmu dina pangkat marukan nanti duitna dibikeun tapi bungana dicabut pan cilaka piraku sugan teh jadi bukti tanu beunghar teu tulus bungahna lantaran mangeran kana hawa nafsuna dibeakeun tanaga jeung pikiran dek ngorehan sagala pangabutuh di alam dunya teu hayang wawuh jeung pangabutuh di akhirat nu bakal datang. Amerika eta teh cek Kangjeng Nabi nyimpang simkuring ieu aya keterangan ibu lamun resep nyaritakeun kasalahan batur tapi sok nyumputkeun kasalahan sorangan eta teh moal didenge doana ku pangeran naudzubillah-nya huk urang dieu tos nyaritakeun kasalahan batur hariwang teuing teu didenge doa urang huk berdek bulan puasa sieun tinimang teu didenge doa urang teu didenge ku pangeran mah urang caritakeun kasalahan urangnya ayeuna mah urang caritakeun we lah hariwang kapan jok pagojal bisi kasinggung urang Indonesia mah moal ayeuna da geus loba batur moal era moal kasinggung da hitut sok era teh lamun sorangan jegur hitut sorangan dina tengah jelema loba era ari loba batur mah datut ada era hadirin kaum muslimin di Indonesia yang digirang heula ti Batawi. Lebih mah di Amerika aya mah di Indonesia da aya di urang ge jelema nu diperbudak hawa nafsu malah meureun kokojona nu hadir di dieu ayeuna meureun. Ngan digirang heula di Batawi. Kan tos simkuring maca dina surat kabar baheula teh nya teh henteu ngan eta mah mun simkuring mun batur bohong komo simkuring dina surat kabar bare teh ditulis para sarjana di Jakarta kungsi ngayakeun panalungtikan populasi nanti ditujukan ke kaum ibu ngan umurna ti 9 tahun ke 15 tahun ke gadis-gadis Jakarta teh nu sok caralikna di restoran-restoran sareng di hotel-hotel teh naon jenengan teh geuningan nu make tus-tus kitu teh tah eta tus teh hasil panalungtikan nuduhkeun bukti yen para hostess di Jakarta pernah harita kaentepan ku penyakit anu sami seperti tadi hese sare nu hese sare teh 80% sedangkan hasil panalungtikan harita jumlah neng nu garilis di Jakarta nu diselidiki teh sadayana aya 10.000 jadi sakurang-kurangna ge 8.000 hese sare teu bisa kulem angin kedah nganggo obat eta apa gojali pangna teu biasa rena teu ka sewa imah atawa teu ka beuli pakaian numutkeun hasil panalungtikan lain tina masalah dahar sabab mun urang pagede-gede duit jeung anjeunna urang teu tai kukuna cimkuring tong nyangtokeun batur ngala ilmu teh umur 7 tahun masantrenna 6 tahun di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi 2 kali kurang lebih 20 tahun simkuring ngala ilmu kurang lebih tah ayeuna ngala duit simkuring tina hasil ngajual ilmu nya dakwah dijual simkuring mah jual ilmu tina ladang ngajual ilmu boh tinu diborongkeun termasuk tinu diecerkeun dataran lebih ti 300.000 sabulan
Ari neng nu di Jakarta nu diselidiki ku para sarjana teh 300.000 mah nu diajar gajihna teh. Nanti mana sakolana jeung naon gawena Pak Ghazali enteng ka binabi asal kersa angkat memeh suruh panon poe balik memeh bijil panon poe. Nek naon gawe teu pira di kitah mayunan tamu nu mana nu galade duit ngan pedah sirahna pabaliut pinuh ku kabingung. Sing harapan ajak ngobrol sing tepi ka leungit susahna diganti ku bunga. Sakitu ngan pedah di mana tamuna cubat ciwit ulah diganggu antep sakahayangna. Sakitu teu pira. Habis bulan cokot duit 300.000. Malah lamun semah ngarasa bunga mah teu asa-asa mersen teh 50.000 salawe-ribu. Mun dihitung duitna ku urang salawe-ribu we saisuk-isuk pamersen duit teueus nu narimana teu kudu make kwitansi. Salawe-ribu we pan sabulan geus 750.000. Ditambah ku gaji tetepna 300.000 pan 1 juta leuwih sabulan. Gaji saha siga kitu? Dek meuli naon pek dek mencit meri sabaraha karama saisuk-isuk. Mal beak. Raksukanana wungkul hasil penyelidikan harita buka teuing ayeuna mah. Buating sadaramang ayeuna mah bareto. Raksukanana wungkul sapangandeg harga harita 100.000. Da balanya lagi lain ka Majalaya teh. Atawa ka Banyaran, Singapura pang deukeutna teh, ka Jepang, ka Hong Kong. Aya ngangona tara leuwih ti 2-3 kali make. Beda jeung urang pan urang mah 15 tahun ka tukang urut kawin teh ayeuna dipake keneh kana onangan. Ieu mah 3 kali make disimpen. Sapatuna wungkul sapatu 80.000 da Perancis atuh. Pan urang mah paling meuli salebaran sakali. Bari makena teh tepi ka dengdek urang. Lain di Perancis balanya lagi si baduyut paling. Keur budak we lebaran. Bapakna mah cukup we 5 lebaran sakali. Watir gini pilikeun ka ari keur lempang teh jingklek nyata ada sapatu dengdek. Atuh kudu nyeri ati, udah urang ge lain teh apal sapatu nu hade dan nu kudu nyeri ati mah lain eta. Itu mah mojelna bunga-bunga di alam dunia nu kudu nyeri ati mah urang mah dunya teu pati kabagian akhirat wallahu a'lam pada sia kieu lakuna mah. Itu mah alus-alus baju jeung sapatu bari duit 1 juta leuwih. Pan urang mah ditu meres kesang mah hese dahar. Di alam dunia aya dina dampal sampean anjeunna di akhirat kudu saibah jeung Abu Jahal ka bina-bina teh. Minyak seungitna wungkul 5 cc 50.000. Saketret teh 10.000. Beda jeung urang pan urang mah panghadena teh air mata duyung. Nu seungitna teh dilanjut jeung di astana teh ya. Ari kudu dicaritakeun mah. Gini ari aya gadis ngaliwat teh saleber puringkak bulu-bulu teh. Ulah nyeri deui da urang nyaho ka nu mahal. Dan kudu dipikeun nyeri mah Gusti abdi teh minyak nu kabeuli adi lanjut jeung peragi mayit. Di akhirat kudu saimah jeung Firaun ladang tina abdi nu kang nongong ka pangeran. Ari neng-neng nu diselidiki di Jakarta mah mojeugna akhirat teu kabagian ge dunya-dunya seubut. Ari urang pan teu dunya teu akhirat. Eta nu kudu nyeri mah. Ibu haram sampeanana nincak tanah ari teu perlu mah. Jerut tina mobil teh di amparan ku karpet sanes karpet siga kieu. Karpet nu urang can nempo-nempo acan teh we. Dijaga sagalana ge. Di luhur sausap rambut ti handap saibas dampal teh malah dampal sampeanna ge teh pikeun ngenyot siga lapis. Meureun katanya. Ngenyot siga lapis beda jeung sampean ibu grepek tingali pan siga diobras nih Bu. Teuhul. Kabina-bina ka pangeran teh. Lamun ditanuntik di wiji-wiji nuduhkeun bukti yen susah sarena teh geuningan lain eueuh sandang, eueuh pangan, eueuh papan sagala ge aya. Naon atuh? Wallahu a'lam. Ngan ari nu katingali malah hiriahna mindahkeun waktu beurang dijieun peuting dijieun beurang. Rek naon gawe? Ngalah duit, meunang duit mah 1 juta leuwih sabulan. Keur naon loba ting duit? Ngarah senang hirup di alam dunya. Senang hirupna sakahayang bisa dibeuli. Ngarah naon senang hirup? Ngarah papanggih jeung kabungahan di dunya.
menang bungahna boro-boro ka bunga nu can dibikeun ku pangeran bunga sare nu geus dibikeun ku pangeran nu teu kudu dibeuli teh dicabut deui kenaon gitunya kira kusugan teh jadi bukti deui bae anu bieu anu ku pangeran ditaroskeun tadi teh aroaita manit tahoda ilahahu hawa dua kabuktina di Batawi ayeuna mah saudara mah muga-muga sing damang bari menang hidayah jeung taufik Allah Rabbul Alamin. Jakarta dan kakara ngoloyong ke Bandung ini mah. Nya wa monya pantudina ge ti Amerika contohna teh. Terus ke Batawi, amak urang Jakarta kan. Kakara ke Bandung, di Bandung ka Cimindi ka dia. Jauh-jauh imam batur saya masih kuring we. Da hawa nafsu mah kana naon bae kentutna teh atuh. Licik si eta mah. Licik. Pribados langsung biasa we usaha balik jam 2. Dongkap ke rorompok biangna budak. Pak ulah ka mana-mana ke jam 5. Cenah moal da aya naon? Kondangan tetangga. Cenah hayu atuh jam 5 mah ayeuna karek jam 2, pek kami dek istirahat heula. Itu cek manehna mah enggak apa-apa mah istirahat heula abdi mah dek dangdan heula. Cenah sing boga pikir atuh ari ini jam 5 dangdan jam 3 teuing mah. Cenah malah bapa cek batur kiai kudu ngarti. Sing nyaho kana watak awewe pan awewe panggancangna dangdan teh 2 jam teh tingkat nini teh. Tadi lawan ibu dati haram mesin dangdan saminggu pek bae. Ngan sim kuring ngagipeng teh hariwang teuing sieun ku hayam bet molongokeun panto. Sieun dijajah ku hawa nafsu tapi mereka sempetan keur nyengkle hawa nafsu. Ngan ari ditegor kontan da pugu ari istri mah beda deui. Aceng teh keur engke dek dipapatahan. Ih data daekrep atuh sare teh kelentrong itu kelentreng ieu. Nya kapaksa dilongok ka dapur ari pek teh. Beungeut teh bareuh ieu teh ka dieu teh. Cetek kunaon eta teh ibu teh tepi ka kitu beungeut. Lah susah boga salagi kan ngarti mah sok hayang nyaho kana rahasia awewe. Kapan abdi teh tas kursus kecantikan tradisional. Cek ahli kecantikan tradisional lamun umur geus 30 tahun kaluhur hayang katempo siga budak ngora diseupan sakedeung. Teh mun dikulub atuh. Goler ngagoler terus dikipas terus. Buka ada saina teh make dus kitu geuningan. Cuci ka dieu piceun ku kapas setengah jam jadi elak saperapat jam las saulas udah teh. Da udah ayeuna mah geuning aya 7 likur lapisna nya. Eta we da ti jam 3 tepi ka jam 5 teh dangdanna karek kangge sapotong. Kaluhur ka handap pacan dinaon-naon. Cek pribados bu geus jam 4 itu buru-buru geura salat. Ayeuna ngewa pamajikan kiai poho kana salat kok mau pamajikan garong kana teh hilap itu tadi ge nah kunaon atuh nya na kumaha wuduna kawas di arpa kapan itu cai da abdi ge apa ini di cai jeung loba ngan bapak sing ngarti pan itu pagawean 2 jam coba itong make jeung dicarek salat ku jelema ibu dicarek nu dianggap sunat bari ikhtilaf mun teh mah aya nu resep marhaba pan nya aya nu resep marhaba dicarek marhaba we tidak ku terenge ku jelema dicarek salat mah ku bedak eureun apa malah loba teh di kampung lain di kota ieu di kampung panganten teh dati subuh tepi ka magrib teh salat di kampung sineten we dina kursi kawatna dorakanna teh sarua meureun jeung saindungna jeung bapana katutung kadang-dananana meureun rapid atuh. Sineten we di dinya ari ganti baju mah jeung samping meuni sajam sakali. Di baseuhan mararaina henteu. Dilarang salat meureun ku bedakna. Hawa nafsu kan ngalarang mah. Tumpak kana bedak. Lain bunculik ibu biangna budak di rorompo cenah padu main abdi pamajikan kiai bari mukminat teh jeung muslimat teh na teu meunang make budak nu kana siga kieu cek sim kuring boro-boro teu meunang pek bae mesin 100 rangkep ge malah bisi ngarasa kurang geulis tembok sekalian cenah kumaha atuh wuduna tadi pelebah dia Islam teh nitah bodoh na matak naon lamun memeh di budak tadi wudu sing pantes
peperiheun hate ancelong-ancelongan keur salat teh atau bentuk-bentuk lahirna sing siga reketek wudu las diwedakan rok lipstik 7 kilo mah rap mau kena nu bersih semprot ku parfum mutik Prancis teh pan takbir lagi meureun karasa agungna Allah teh Allahu Akbar kabantuan ku bentuk lahirna ieu mah ari dek nyabas siga toko pinah kan ari dek sujud ka pangeran buuk pabaliut siga tapak diadu orai mau kena 7 mulut bari tiluhurna geus hararideng pinu ku cimeuting bari jeung jantur tur bolong dina pelebah cangkengna anak takbiratul ihram teh ngangkatkeun leungeun datang angin pan persis meuring nu tos ngajuru bauna teh kade geus salah tafsir majar Islam nyarek diwedak gur masing 100 rangkep ge tapi Islam teu nitah bodoh awas hawa nafsu bisi tumpak kana wedak we cek urang simili teh untung abdi mah moal dijajah ku hawa nafsu lain urang Amerika lain hostess di Jakarta lain istri pagodali di Bumina nu kajajah ku wedak teh harita lain abdi mah teu pira tukang tani tukang macul waspada hawa nafsu teu mung nyengkle dina gelung pacul da teh sae etik jelema nu dicarek salat ku paculna halodok panjang giridig ke kebon atawa ka sawah habek macul da boro-boro batur awakna geus teu dihargaan da sono kana cai nu karek datang dicarek ku pamajikan teh kala bencelik cek pemajikan bapana itu jumaah cek kami gelain salasa sia ingat untuk bedug dawuh gini buru-buru gara jumaah salat malain ku bedug ku adan ke kagok 2 pancongan deui geus adan datang kami dek salat gorowok adan bapana itu geus adan geningan nangtung nama lain ku adan ku komat di mana geus komati sholah kakara kami nangtung ke 2 pancongan deui bapana ginian jumaana ge geus purung malah geus menang sarakaat masbok digadi nya nuturkeun we ngeusan gini bapana jumaana ge tenang naon cek kiai ge asa leuwih ti 3 kali we kada sekali salat lohor we nya buru-buru gara lohor gini geus jam 2 ari sia 3 kurang saperapat ge aya keneh lohor bapana gini geus asar we 5 keneh ge geus niat dijama keun kagok beak bapana asarna ge ari maneh cerewet deui pan isu ge asar teh aya deui kan atuh tinggalin sapoe mah dicarek salat di gelung pacul namun yang mana pacul jeung jelema coba pacul di sawah urang mah disuguhan ku pamajikan tabudalapan si dengdang dina galong pacul mah teu ngiludahan urang balik pacul mulih urang mani pacul siram urang mah ku sabun pacul mah ku jarami wasrokanana ge mulia mana da mulia jelema urang mah dikosrokan ku leungeun da tara aya jelema nu mah pacul ku leungeun pan ku suku digesrek mah ge urang balik pacul mantog urang mah disadiakeun kasur ku pamajikan meunang nyeprean keur istirahat ari pacul sok ngilu sare kana pangkuleman eueuh dongeng na iwal ticik nu bogana teh daguan ku maneh di leuit atawa di kandang domba digantungkeun ya pacul dahina pacul mah nu nyeri ati mah isuk pacul nu hina teh diangkat jadi pangeran hirupna kumaha pacul ceuk pacul tong salat mangga ceuk pacul tong puasa mangga ceuk setir mobil tong puasa tadi dia liurna jelema malah kantos simkuring pada waktu bade kacililin tumpak mobil atau supirna keresan teu saung panginten di lagadar nyokot rokok kansas punten we cenah cek bapak mah ieu teu puasa ieu datang ke simkuring na simkuring mah teu nitah puasa da Allah punten maka Allah we cenah ulah kitu da bapak ge baheula mah tukang puasa ngan ayeuna we kadienakeun bapak teh geus kolot eureun teh nyata kulantaran loba anak urusan teu kaparaban iwal ti bapak kudu usaha nya nyekel setir kitena tuh mang ari pareto mang keur ngora can pati usum ibadah getol ari geus kolot eureun cenah lain hayang eureun mang teh ngan beak waktu we kulantaran anak loba urusan mang teh ari pensiun kan usum baheula gajihna teu pati cukup iwal ti ku jalan kieu adi antep we ku pribados da katingali cingeukna ge cingeuk teu ngarti ngan terus manehna ngobrol wae untung cenah jang barudak ayeuna mah nu hirup ayeuna mah dina alam merdeka segala bebas pokna ayeuna mah ngaji bebas salat bebas ka Mekah pulang anting unggal poe gejig teh teuing Quran dikorehan tepi ka jerona kana sikina dibukaan baheula mah zaman walana jang oh
hese ngaji, hese salat, hese puasa. Kita namang baheula teh negara urang teh dijajah pura-pura bodoh simkuring. Ujang mati apal, emang mah baheula zaman walanda nu mata ku emang mah walanda teh di podaran. Kita geus emang maehan walanda dina tuur emang mah mencitna ge. Kita namang walanda pan jelema make disiksa kitu ku emang. Ujang betengar tos pokna. Kapan cek agama ge kitu. Nu ngahalangan kana kemerdekaan batur usir ti negeri urang. Baheula mah hese salat, hese puasa jang. Kusi cicungin eta teh pokna. Jadi kitu mang nya nu mata ku mang dipaehan ge. Jadi nya mang mah jago nya teu eleh ku walana 7 turunan moal eleh. Hanya kawe mang mah ku walana teu eleh ari teu setir mobil eleh. Cenah eleh pelebah manana mang pancet mang baheula mah hese salat, hese puasa, hese dagang, hese tani dihalangan ku walana. Cacak jelema diusir ari ayeuna mang teu bisa puasa teh lantaran nyekel setir. Naon bedana setir jeung walana teu cacak jelema diusir setirna teh dipotongkeun. Bari kuda-kuda daripada ge keur ngarontok. Cenah jangna emang ulah maraban anak pemajikan usaha jadi supir, jadi boro-boro jadi supir dek minum oli 7 drum ge teh. Ngan Islam teu nitah bodoh jeung nyarek nyiksa diri. Nama tak naon usum salat tinggalkeun setir, usum puasa kosongkeun beuteung da teu nitah unggal poe teu bira sabulan dina sataun. Pan keur kauntungan emang menang hidayah taufik meureun da ngaberbei ti setan teh. Nya cenah jang mang teh. Ari encep teh jadi encep kana nyebutna teh. Encep teh cenah di mana ngaos teh. Bisa teh nyaho mamang kuring teh kiai teh. Kitu cenah teh. Tah mah hawa nafsu. Kasaha bae bisa henteu. Ketulus bungahna teh ku hawa nafsu. Kumaha ti Pak Ghazali adi teh kitu hawa nafsu teh. Dianjurkeun kudu maha suci malah dikokojoan ku Nabi kudu diperangan, dipaseaan. Malah Nabi teu pika ngadawuh pan merangan hawa nafsu mah jihad pang bedegul-bedegul. Merangan walana disebutna ge jihad leutik. Nabi perang di Uhud. Sakitu rongkahna jeung di Badar, rongkah ka bina-bina disebutna ge perang leutik. Perang pang badak-badakna mah masihan hawa nafsu. Kudu dipasean kumaha Pak Ghazali? Pasean. Ngan wayahna ulah dipaehan. Sok loba jelema nu salah pokoknya hayu urang ibadah puasa, ieu puasa teh urang maehan hawa nafsu, kaliru teh. Ulah dipaehan nafsu mah kudu aya di jelema sabab lamun jelema leungit nafsuna tinggal panca kaki we kapi kumaha ka mayit. Aya hargana sate ibadah lamun aya nafsuna ngan nafsuna diperangan dijinakeun dipengkolkeun ti kenca ka katuhu disetir ti na goreng kana hade kudu aya nafsu aya sate bobot ibadat lantaran aya nafsuna nu matak salat tahajud leuwih gede darajatna tinimbang salat sunat sejenna ge atuh da puguh gede pasiana ge jeung hawa nafsu hudang tengah teuting geura manggakeun sarengeunna. Pamajikan aya pangabutuh urangnya kitu tatangga aya nu paeh ngadadak pan tidak kudu keluar ti imah make kudu wudu di sumur nu di luar teh tapi pasea jeung kampungna pasea jeung kasieuna mun dek mere pasea jeung koretna nya kakara nilina gede jadi nafsuna mah aya ngan pedah di paseaan kakara ibadahna berbobot jadi nafsu ulah dipaehan tapi kudu diperangan diringkus geus diringkus dijinakeun dipengkolkeun ti kenca ka katuhu tina goreng kana hade tina koret kana bageur tina kedul kana daekan da sarua ari capekna mah eta teh masihan nafsu jeung nganteur nafsu teh sarua kabeh di alam dunya mah nu capek ngalakukeun goreng jeung hade ge nu teu capek kabeh ge capek sing guling ngobrol jeung copet cintir meureun jang ngeunah jadi copet mah aduh den abot capek jadi copet mah cendek kuring mah capek dagang malah ngalah duit teh wah den abot jadi copet pokoknya nah kumaha capek jadi copet teh ka ditu ka dieu panon kudu jaring khas den komo beunang ku polisi mah babak belur awak teh cendek capek nyopet teh luar biasa capekna ge cicing kuring dagang capek nyopet capek mending dagang ari sarua capekna dan itu salat ge jelema ada capek nang keueur magrib teh grepe nang keueur capek salah capek mending salat lacur make biaya kawin make biaya mending kawin coba mana we amun jelema mun digawe ngalamun meda capek ngalamun ge malah batin tambah tekanan psikologis kamu
ngalamun capek digawe capek mending digawe capek kabeh ke dalam dunia ku sabab kitu kagok sarua capek nama pengkolkeun hawa nafsuna tikeun kakatu tina kedul kana daek tina koret kana batur kunaon pagojali masraanan boro-boro urang nu geus dilatih Kangjeng Nabi ti baheula lewat para ahli warisna betacak urang Amerika ayeuna geus neangan salat jeung puasa manehna keur survei ayeuna para sarjanana ku lain di lemah di ubaran penyakit zaman kiwari mau iwatiku merem ke Allah ku salat komo orang mau apal tipe heula kabeh ibadah Islam ngandung akibat ngebogaan efek sampingan keur ngaringkus hawa nafsu nawaitu nama lillahi ta'ala urang puasa teh ulah diniatan rek maehan rek merangan hawa nafsu naon sawabna puasa dititah ku Allah nama kenurut ka Allah sabab abdi dulungan ka Allah Allah mengadamel abdi Gusti abdi cicing di bumi jeung langit kagungan Allah Allah minta puasa keur kauntungan abdi yakin ieu perintah Allah ibadah ngaranna kumaha dituna di mana ku maula ka Allah dibere untung naon untungna hawa nafsu jadi rungse kahartos ya ku puasa di ubaranana teh hawa nafsu capek geuning pagojali itu mah boro-boro cek urang da cek Allah ge beurang saeta jalan anu nanyak teh maehan merangan ngabebaskeun diri tina perabidan bentuk lahir ngabebaskeun diri bari ngabebaskeun batur tina perabidan bentuk batin lamun teu kitu cek Allah au it'amun fi yaumin dzi masqabah yatiman dza makrabah mun teh mah cek ibu jeung cek bapak teh da ku abdi mah parantos ngajengjehe hawa nafsu teh ku puasa jeung ku salat teh lunak nafsu abdi mah teu kaci teh lamun can dibuktikeun kumaha buktina jauh Quran saterusna au it'amun fi yaumin dzi masqabah yatiman dza makrabah mun bener hawa nafsu nu aya di urang geus rungse diringkus ku salat jeung ku puasa kedah aya buktina wayahna rarentuh budak nu teu boga indung atawa teu boga bapa yatim ngaranna rampak beteungna budak yatim bisi beuteung kasarna kosong tina dahareun pangmikirkeun eueuh di sorangan patehkeun keur ka batur sobong dina zaman merdeka mah eueuh yatim nu lapar dangukeun beuteung yatim beuteung alusna bisi hatena goreng kayakinan ka Allah lempengkeun keimananana alus isi hatena mah dangukeun sirahna bisi kosong tina ilmu pangaweruh pikir kumaha ngeusian ilmu ka jelema nu teu bisa meuli ilmu ku duitna yatim ngaranna yatim nu mana zamak robah nu deket we ka anjeuneulan tong mikir yatim nu aya di Surabaya jeung di Malaysia yatim we aya di Cimindi deket naonana deket dibagi dua aya deket hierarkis aya deket biologis yatim nu deket biologis yatim anak lanceuk yatim anak adik yatim anak tua deket hubungan getih pek eta perhatikeun kakara di mana geus beres eta nu deket hierarkis Pak RT deket jeung Pak RW Pak RW, Pak RK pupus ulah ngaririwaan anakna tanggung jawab RT RT maot tong keung anakna tanggung jawab RK RK maot tong keung anakna tanggung jawab lurah palurah pupus tong hariwang tanggung jawab camat jeung saterusna Widian simkuring dek ngabuktikeun ieu hal ku hiji kasus pernah dina hiji kejadian Kangjeng Nabi dek ngalaksanakeun salat Id kurang jelas simkuring teng Idul Adha teng Idul Fitri ngan Kangjeng Nabi bade netepan di lapang Kangjeng Nabi ngagibeg digedengeun Nabi keur angkat aya nu ingseuk-ingseukan budak leutik keur ceurik bangun sedih ku Nabi ditaros Nabi teu uninga eta anak saha budak eta teu apal eta nu ngaliwat teh marukan lin Rasul da ka Nabi teh nyaho ngaran ngungkul cacak salembur ge da teu saeutik kerayana eta ajengan jeung ka masjid sakitu antal ka masjid teh da loba nu tanya jerona masjid teh di Bandung mah ari di Cimindi mah ti baheula ku Nabi ditanya cek Nabi namanya make ceurik nateu nyaho ieu teh poe lebaran sumbungna budak ngajawab dateu nyaho Nabi teh nu mata kuring ceurik lantaran nyaho ieu teh poe lebaran nama ke disambut ku cimata lain maneh campur tujung batur di tengah keur lapang keur takbir budak ngajawab da lain kuring mung deukeut jeung batur ngan batur nu mung di deuketan ku kuring mah alat keur ngabungahkeun diri iwal tinggal nyerotan cimata kesedih nama maneh make mung di deuketan ku maneh
tinggal we ku salirapan batu memakai baju utuh bari pinuh dina kantongna ku duit kuring memakai baju kulit asli. Nabi terus nanya teh yang nyaho latar belakang. Cek Nabi, nah tu maneh beuteum menta ka indung bapa maneh. Mun aya mah bapakna, kakara Nabi ngagibeg. Ulu itu yatim teh ya. Cek Nabi. Nah kamana ari bapa maneh? Lumawi parantos maot abdi ge teu apa rupana. Iraha maotna bapa maneh? Numutkeun wartos pun beang maupun bapa teh tentarana Kangjeng Nabi maot dina pangperangan. Ngawitan Nabi nyaklakeun ti Soca, ieu teh intu buah aing bapana mah keur ongkang-ongkang dina rahmatna Allah sebagai syuhada. Anu asup ka swarga moal dipariksa, sedengkeun anakna di alam dunya boro-boro kudu bunga sapopoe poe lebaran ge ukur nyerotan cimata ya Robbana cek Nabi dina manahna. Moal teu kitu. Nabi nanya deui, nah bapa maneh nu paeh teh teu ningalkeun rezeki seueur pisan. Nah atuh teu dijual saoreh mah ngarah maneh teu sedih poe ieu. Nu mawi nu aya mah kanjung catatanana wungkul, rezekinya mah parantos seep diical ku bapa nu ayeuna. Ti harita kos namanya loba nu ngewa ka bapa tere teh kawasna. Padahal dina Islam mah teu bapa tere teh indung tere duanana ge wajib dihormat sarua bapa. Ngan peda ari bapa atawa indung tere nu meakeun barang yatim mah termasuk batur kabeh ge disebutna pangarong agama eta teh. Kakara ku Nabi dituntun ka bumi, kagarwa Nabi ku anjeun mandian ieu budak pakekeun baju nu kami, usikeun duit kana pesakna geus didangdanan budak didiukeun. Nabi terus dialog deui nanya deui, cek Nabi, kami dek nanya ka maneh kira-kira maneh bakal ngarasa bungah mun pangeran mere deui bapa ka maneh poe ieu. Nah bakal Gusti masihan ka jisim abdi, lain bakal geus. Saha jalmina jeung di mana ayana? Aya di hareupeun maneh. Atuh gambaran teh saha jenengan teh? Kami teh ngaranna Muhammad, jabatanna Nabi, tugasna utusan Allah Subhanahu wa taala. Segeluk budak ceurik, ya Rasulullah, agung pangampura jisim abdi ngawarar lancang, abdi teh terang jenengan teu terang rupi. Kumaha cek Nabi? Bener kami teh utusan Allah, boro-boro batur anak kami ge jeung pamajikan nyebut ka kami teh Rasulullah. Tapi leuwih ngeunah hate kami mun ku maneh disebut bapak bae, sabab ti poe ieu maneh diangkat anak ku kami. Pangangankeun taku perorang kali nu anu pahlawan nu mana dina zaman kiwari sabada Nabi nu wani ngaku anak angkatna ka jelema anu leutik dina zaman kiwari. Bari diumumkeun ka balaria. Nu kitu ngaranna geus bisa merangan hawa nafsu. Anu benerna eta teh tina agama, anu kaliruna mah tina kakaliruan sim kuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.